Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna Ki Sunda bade neraskeun hanca dongeng neangan anak bagian kalima. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Sukandar. Hatur nuhun kasadayana subscriber anu setia satuhu manco. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Untungnya jang oom nu kasep menangkeun nu geulis tu dasa pilalakiona anu teu kabita ku Imas salira langkoyang lenjang damis kempot matak pogot raraina kembang lumigar matak cerik aki-aki matak kapidara duda rame gehger anu beger rea bujang anu edan komo seikin mah kokoloyongan kawas hayam kapeng peongan Durahman bari ngalieu ka Imas nu keur nyeboran kembang. Mundek ge silaing man kawas hayam ku tetelo Durahman jeung Ikin tadina mah ngahlaran tapi nu di anjing caina teu ngaliuk-liuk acan da nyahoeun lalaki carunihin. Mas, ibuna Haji Aisyah nyalukan Imas Hapsah. Kah bade naon Bu? Walon Imas Hapsah bari nyamperkeun. Engke teh rek wayah kumaha cenah anu ti Kiang Roke ka dieuna? Tabuh 7 bada magrib wartosna mah Bu. Geura beberes atuh di patengahan bisi kasrempek engke mah. Tuh biayum ajakan ambeh rine. Mangga leos Imah Hapsah ka jero terus beberes jeung pangasuhna nyaeta Bi Yayum teh anu geus teu jiga-jiga lanjang da kacida dipikanya anak kawas ka baraya bae. Sore mani nyarelek teu kanyahoan geus repoek dur magrib Imas Hapsah hatena ratu deg-degan. Atuh kitu deui Yayum pangasuhna kacida bungaheunana Imas rek aya nu nanyaan teh bada magrib tas salat. Imas Hapsah nyamperkeun Yayum ka dapur mantuan nyieun lalawuh keur nyuguhan semah. Sore mani nyarelek teu kanyahoan geus repoek dur magrib Imas Hapsah hatena ratu deg-degan. Atuh kitu deui Yayum pangasuhna kacida bungaheunana Imas rek aya nu nanyaan teh. Bada magrib tas salat Imas Hapsah nyamperkeun Yayum ka dapur mantuan nyieun lalawuh keur nyuguhan semah. Sabot kitu di luar aya nu pupuntenan. Punten. Mangga walon pribumi bari norojol mukakeun panto. Geuning tamu mangga linggih kalabat ceuk Haji Muhyiddin ka semah anu kakara datang. Mangga bari sup semah teh ara sup ka jero tiluan. Pribumi jeung semah solongkrong sasalaman silih bagiakeun geus kitu gek dariuk dina Al-Katib di patengahan. Satea semah teh Pak hanapi urang Kiang Roke bapana Oom Buhron harita oge bareng jeung Oom Buhron katut Pak gana urang Bandung anu ngahaja diangkir pikeun ngajejeran pedah rek nanyaan demi Pak gana teh sobatna Pak hanapi da bieuna mah hanapi oge urang Bandung ngan geus heubeul ngumbara ka Kiang Roke Banjaran aya 10na taun. Sanggeus silih tanya bari ngawarangkong Haji Muhyiddin jeung semahna nyaeta hanapi bapana Oom Buhron katut pagana teu kungsi lila kurunyung susuguh anu kacida utamana atuh der bae ngaropi sarta diselang ku cacarita anu pikasirieun mani akei-akeyan bangun anu galumbira pisan. Sanes kitu aya hanapi akang mah asa reuwas pisan kalinggihan teh ongkoh ieu deui kasepuhan di Bandung keur sarurumpaheun anu mawi gasik ditaros malum teh awe teu kebat Haji Muhyiddin nyaritana da kaburu ditempas manten ku Haji Aisyah garwana. Sumuhun ayi aceuk teh asa reuwas naker tara-tara ti sasari keur sarurumpaheun ka saung butut. Nah henteu sareng ibuna cep Oom. Sumuhun nya kitu teh awe ulah kirang-kirang hapuntenna rayi tumorojog tanpa laratan jauh di jugjug anggang di teang sanes mung ukur nganjang sanganjang-nganjangna
upaminte ieu mah pun anak rupina moal we ka dieu teh walon bapa hanapi bari ngareret ka anakna. Ih, nah atuh henteu sareng aya istri angkat ka dieu teh. Haji Muhyiddin malikan deui pananya garwana. Nu mawi pun bojo mah parantos 3 tahun ngantunkeun. Baru parantos ngantunkeun atuh panginten aya hanapi teh teu kebahat kaburu ditempas ku pagana. Sumuhun ayeuna teh duda setengah abad ceuk pagana bari ngagak-gak seuri. Leres sakasauran pagana, raji teh nuju ngaduda ayeuna mah ngantunkeun putra sabaraha hiji pupusna teh. Ieu we hiji walon hanapi. Da akang oge anak teh mung hiji-hijina si nyai keun we sugan diparengkeun ti barudak urang rai incu. Sumuhun sabada salse pok di hanapi nyarita tatag pisan. Kieu rai teh pangna dongkap torojogan ka dieu sakumaha anu dipisanggem dina serat teh. Leres cek Haji Muhyiddin bari gero nyalukan Imas Hapsah anu keur ulu kutek di dapur. Mas ka dieu heula yeuh. Goloyoh Imas Hapsah nyamperkeun gek diuk tukangan ibuna bari tungkul ngeluh bangun anu eraeun. Munjungan heula kainya ka apana Kang Oom ka kasepuhan ti Bandung sakalian, cek ibuna. Imas Hapsah jung cengkat goloyoh nyolondo ngesor mamandapan hormat bari imut sujud tungkul sareseh someah kasemah sanggeus munjungan terus mundur deui bari ngesor sarta gek diuk dina urutna tadi. Mangga aji teraskeun sasauran tadi teh. Salajang nama ieu wae nyanggakeun kapun lanceuk walon pahanapi bari malik ka pagana anu diukna gigireun Oom Buhron. Mangga teu sawios da sami keneh sanes kitu sepuh. Da sumuhun nya kitu dupi maksana mah sami keneh mung basana nusok benten sotenan. Sanaos kitu deui da sanes basana anu penting mah eusina. Tah laras kitu walon Haji Muhyiddin. Kieu pun akang teh bibir sambung lemek suku sambung lempang cek paripaos teh mah nya eta kawakilan ku ieu pun adik sipatna pahanapi sareng putrana si Cecep maksudna bade nyereuhan sanaos ayeuna teh sadayana nganggok kanu kieu teh. Namung pun adi mah cenah supados talari karuhun teu kalangkung anu mawi nganggo ieu nyereuhan anu didamel lepit kalangkung deui sateu acana bade tumaros heula. Nah tuang putra teh Imas teu acan aya ti sisi ti gigir atanapi teu kebahat kaburu ditempas manten ku Haji Muhyiddin. Dugi kawangkid ieu mah teu acan aya nya Bu, cek Haji Muhyiddin malik nanya ka Haji Aisyah. Upami telepat mah parantos aya tah ieu rupina anu sok sering ka dieu teh walon ibuna Imas bari nunjuk ka Om Buhron bari kai sarerea saderi bangun nu nimateun naker. Tah kitu geuning pagana atuh nuhun upami kaleresan kitu mah manawi aya haji luntur kalbu lenggah mana sareng saupami kaleresan sapuk sareng manah Imas katut sepuh-sepuhna maksad ieu cep Om Buhron bade narosan tuang putra sipatna Imas pagana ngarandag nyaritana. Atuh nuhun pagana menggah dileresan raye mah kalintang dingahna cep Om karsa milelehengkeun pun anak anu laib sisip budi carek wiwilangan teh mah asa kagunturan madu kawurugan menyan putih. Laras namung sanaos kitu sateu acana rayi mugi dipasihan waktos bade naros heula pun anak teu kebat nyaritana kaburu ditempas manten. Kantenan ieu haji margi emut ku emutan akang oge anu langkung hak mutuskeun ieu perkawis teh lintang ti jenisna ku anjeun, ceuk pagana bari netep kana beungeutna Imas Hapsah anu keur tungkul. Cing ka dieu Mas, kumaha?
pikiran Imas tah gening hidup teh dipilelehengkeun ku cep oom naha purun. Telangkung mama sareng ibu ulun Imas Hapsah bari ngeluk bibirna ngawet kesangna ngorolok. Lain kumaha mama jeung ibu, sabab lain mama atawa ibu anu rek ngarasakeun anak oge tapi hidup sorangan. Imas Hapsah kulihat cengkat netep karamana bari unggek tanda purun. Tah atuh syukur ari Imas purun mah kitu gening Pak, budakna oge puruneun. Jadi raye teh henteu kinten bingahna ku ayeuna kieu teh margi sasaat batu turun kesik naik kolot mah sambung doa bae. Sumuhun Ayah Haji ari kitu mah itu purun ieu daek jabi ti kitu sakumaha anu dipisanggem ku pun akang tadi teh. Pun akang teh kawakilan nyanggakeun ieu cenah ari kieu teh disebatna nyeurehan padahal sayaptosna mah lepit anu eusina teh lian iwal ti apu gambir jambe bako sareng seureum dihijikeun ditilep-tilep jadi lepit namina. Menggah saur sepuh nu binekas mah ieu teh mangrupi talari karuhun kapungkur. Tah ieu lepit juru tilu minangka perlambangna ucap sareng panguping. Anu mawi juru tilu nyaeta anu dua kagigir minangka pangupingna, anu sajuru kahandap minangka perlambang pangucapna. Jadi dina laki rabi teh ulah saucap-ucapna sareng ulah sadenge-dengena dupi apu anu rupina bodas perlambangna zat pangeran nu maha kawasa. Batina lahirna bijil tina kasucian nyaeta anu suci bersih teh nu bodas teh da sagala rupi oge asalna mah tina bodas heula sanes. Leres nya kitu pisan Pak, mani barang sareri jeung semah kapi asem. Dupi gambir nyatana perlambang nafsu anu ngajurung hayang itu hayang ieu teh tina bibitna sinar nafsu. Namun kahade nafsu mah ulah diberung margi temahna nafsu nu mata kaduhung nya badan nu katempuhan rag pagana ngarandag nyaritana bari kop kana gelas cai regot ngarot heula top kana rokok kilinting nyot udud bul haseupna nyerebung ka luhur. Atuh kitu deui pribumi oge pada arudud bari ngaregot cikopi. Mangga Pak, teraskeun geuning resep pisan ngupingna oge. Paingan atunya sepuh baheula mah cek Haji Muhyiddin bangun daria pisan. Salajengna jambe upami dibelah sarupi pisan geuning sok disebatkeun lir bobolahan jambe. Tate tina bakat ning ku sami teh. Jadi upami laki rabi kedah aya silih asih cek basa barudak ayeuna mah sarua cintana. Upami henteu kitu moal lulus dan gencang berat sabelah anu mawi kedah sapertos bobolahan jambe enggoning silih asih silih pika cintana teh. Oge jambe mangrupi lambang wiwitan sareng wekasan datang sareng mulang geuning sok diterembangkeun kapungkur mah laguna papatet kieu cenah. Gunung gede siga nu nandean badan sim abdi, gunung pangrango ngadagoan abdi wangsul nya wangsul ti pangumbaraan kebo mulih pakandangan nya muncang labuh kapuhu pulangkeun ka pajajaran. Jadi kinten-kinten eusina teh kieu urang hirup ayeuna di alam pangumbaraan munding atanapi kebo teh baris mulang kana kandangna. Upami jambe nyaeta muncang ragrag baris kapuhu urang oge mulang ka alam langgeng saterasna bako. Jadi perlambang langgeng teh kahayang mah laki rabi teh mulus lulus langgeng taya kuciwana nepi ka pakotrek itu. Panutupna seueuh nyatana nangkub sareng nangkarak sami uratna sanaos cek paninggal beda oge. Tah kanyeri sareng kangeunah dina laki rabi mah sami karasana boh istri boh pamagat anu mawi kedah aya silih asih silih asah sareng silih asuh. Jadi teh eta oge ieu deui nyanggakeun sapeser artos. Dupi artos minangka alat kanggo meuli
hartos nama kedah silih ajenan silih hargaan ulah cara satu hewan ringkes nama kedah ade tekad ade ucap ade lampah pagana ngarandag kesangna ngorolok disusutan. Aduh nuhun katampi pisan cek Haji Muhyiddin bari ngarongkong bungkusan anu disodorkeun ku pagana sarta sok dipasrahkeun ka garwana terus deui dibikeun ka Imas Hapsah terus ditampanan bari tungkul sanggeus kitu mah terus bae riungan teh nangtukeun waktu pikawinanana antara Imas Hapsah ka Cep Oom Buhron nyaeta dina tanggal 14 bulan Rayagung jadi sabulan deui campleng. Cing ibuna aya naon urang tuangkeun tamu teh saaya-aya dinu teu aya. Haji Muhyiddin ngisarahan garwana teu kungsi lila torojol tuangan diakutan ku Imas Hapsah jeung Biyayum terus dipasang-pasangkeun di pertengahan hareupeun nu ngariung sedeng pibesaneun gepyak ngobrol galung bira naker. Ari pagana mah sabot kadaharan dipasangkeun teh panonna mencerong bae kanu keur masang-masangkeun kadaharan hareupeunana lantaran asa-asa geus panggih jeung kungsi wawuh tapi henteu kaciri nyidikeun najan hatena kacida panasaran ceuk geurentes hatena. Sidik ieu teh Neng Yayum urut tetangga di Bandung tapi nah aya di dieu bareto teh bejana lunta neangan anakna nu leungit nah geus kapanggih kitu budakna teh keun engke tas daharek ditanyakeun lantaran ieu hate kacida panasaranana sugannya karunya ku bi amah di Bandung geus kacida kolotna ngadago-dago nu neangan anak mun nya teh kitu cek garentesna hate pagana anu nyahun inya kaayaan bi amah di Bandung mangga kainya nyanggakeun da mung sakitu ayana di dieu mah saur Haji Muhyiddin. Brak pribumi jeung semah dalahar balak kecerakan bari ngariung sarerea malah Imas Hapsah oge milu ngariung sedeng pibesaneun bari dahar disambil jeung cacarita Ari Oom jeung Imas Hapsah mah bari ngahuap teh bongoh ti kolot-kolotna silih keletan silih kicepan manis sirikna teu sahuap sadelek. Henteu sabaraha lilana anu balak kecerakan geus rengse sarta terus diberesan ku Imas Hapsah jeung Biyayum geus kitu sor deui lalawuh amis-amis. Sanes kitu aya Haji pun akang teh bet asa-asa ceuk pagana anu beberes tadi walon Haji Muhyiddin namina teh Biyayum parantos lami di dieuna aya kana 15 taunna. Teg bae pagana teh pikiranna yakin yen eta Neng Yayum anu keur pada nareangan. Cik aya Haji punten gentraan pun akang aya picarioseun ambe sidik bilih kalepatan. Sanggeus Biyayum digarowan torojol ti dapur nyamperkeun bari pungak pingu kageteun gek diuk parendeng jeung Imas Hapsah. Sanes kitu Nyai Bapa bilih kalepatan jenengan teh leres kitu Yayum. Sumuhun walon Yayum bari tungkul hatena deg-degan ratug. Emut keneh ka Bapa cik emut heula. Nu ditanya colohok ngembang kado bari ngahulang ngingat-ngingat kawas anu jauh paninengan pokna. Duka hilap deui. Tangtos da parantos lami aya 12 taun tetepang teh. Cing emut keneh waktu kapungkur basa kapiuhan di pos OKD basa milarian putra anu ical gebeg Biyayum ngagabeg hatena ratug henteu puguh mani teu karasaeun yen manehna keur nyamar jadi lanjang lantaran ingat kanu jadi anak anu geus 15 tahun di teangan. Sumuhun Bapak ayeuna mah abdi teh emut. Biyayum bari rambisak kumaha ayeuna parantos kapendak putra teh nu mawi teh acan duka ka mana sareng di mana abdi teh parantos beak dengkak milaripun anak namung tembalna bari carinakdak inget ka Komara tah upami kitu mah sangkaan Bapa henteu lepat jadi Neng Yayum teh ieu tehnya putra suwargina Raden Samsi sareng Nyi Raden Juminah almarhumah sanes ceuk pagana
Neng Yayum geus teu bisa kumaha lantaran jalan keur ekol geus buntu kapaksa ngaku sakumaha anu dikedalkeun ku pagana. Atuh Haji Muhyiddin saputra garwa katut hanapi jeung Oom Buhron kacida kageteunana yen geuning anu jadi lanjangna teh aya terah Raden jeung urang kota deui anu nyamar lantaran neangan anak anu leungit. Kelanan pagana aya rahasia naon ieu teh cing Rayi pasihan wartos supados henteu poekeun teuing ceuk Haji Muhyiddin. Tah ayeuna mah kieu mangga we Neng geura saurkeun lalakon teh supados jelas henteu aya kapanasaran ceuk pagana harita ka Neng Yayum. Neng Yayum henteu ngawalon da ngabetem bae hatena baluweng sok sieun kumaha onam kulantaran kitu terus disambung deui ku pagana pokna. Upami telepat mah kieu geura ieu teh Neng Yayum kinten-kinten 15 tahun kapungkur putrana nungan hiji-hijina pameget teh ical numutkeun wartos cenah tadina ngiring ngudag-ngudag langlayangan sareng barudak galede. Harita putrana yuswa 5 tahun. Rupina mah kapidang dung duka ka mana dugi ka ayeuna can kapendak deui. Sanes kitu nya Neng pagana nanya deui ka Neng Yayum. Barang ngadenge dongeng ringkes pagana Neng Yayum teu nembalan kalah kahing bae ceurik. Bari meungpeunan beungeutna atuh puguh wae sararea nu ngariung kacida kagetna komo pahanapi jeung Oom Buhron mah sanggeus rada leler cerikna lantaran diupah apeh ku Imas Hapsah. Pok hanapi milu nanya lanan Neng dupi putra teh saha jenenganana sareng naon ciri-cirina. Memeh ngajawab teh Neng Yayum ngareret ka Oom Buhron anu keur colohok kawas nu ngaregepkeun pisan. Pun anak teh harita kira umur 5 tahun. Namina Komara mung nenehna Oom ongko sok nyebut maneh Oom. Dupi ciri cacad mah teu aya namung abdi emut keneh pakaianana kaluhurna kameja cele bulaw tinun Majalaya sareng sepandri lebodas. Segruk Neng Yayum cerik inghak-inghakan bari teu weleh ngareretan ka Oom Buhron anu diuk hareupeunana. Kutaan teh kitu atuh untung pisan Om anaking hidap ayeuna bisa tepung deui jeung ibu anu sajati. Ta ieu teh Om ibu hidap pahanapi bari nahan picerikeun gondok lakina seserelekan sedang Oom Buhron mani teu ngiceup-ngiceup asa poek di deuleuan pikiranana baluweng acan ngareti. Ta ayeuna mah Kang Haji mung peungrineh sarta kasaksian ku sadayana Rayi bade ngadongeng lalakon 15 tahun kapengker kieu geura ceuk pahanapi. Harita teh dinten Senin kinten ti tabuh 11 siang dugi ka wanci asar di Bandung ngecrek hujan taya lirena. Rayi sareng pun bojo bade wangsul ka Banjaran kalaresan ngiuhan di pasar Tegalega. Da hujan teh didinya aya budak kira umur 5 tahun kikilitikan bari ceurik ibu-ibuan. Teras ditaros eta budak teh sarta nyebutkeun Oom cenah kumargi karunya ku abdi di pasihan da kalaresan ngiuhan di warung sangu. Saparantos dahar budak ditaros deui di mana lembur tapi teu ngajawab rupina teu terangeun di mana-manana malah tungtungna mah kalah ka montel ka pun bojo bari ibu-ibuan. Tidinya bari huhujanan ku Rayi sareng pun bojo disalabarkeun namung taya nu ngaku nya teras dilaporkeun ka kantor polisi nu caket sarta kalayan adbis polisi supados eta budak dibantun bae heula. Gampil upami aya nu ngangken baris disusul. Atuh sabadak kitu Rayi kapaksa ngabantun eta budak bari nunda alamat di kantor polisi. Plengles bae teu aya beja-bejana deui. Malah kantos ka kantor polisi didongkapan bilih aya nu milari. Tapi saurna lebeng teu aya. Kalaresan deui Rayi teh teu gaduh pisan anak. Teras babadan tenan sareng pun bojo. Eta budak diaku anak pituin. Mung hanjakal pun bojo 3 tahun kapengker ngantunkeun ka alam langgeng. Rag pahanapi ngarandeg nyaritana. Dupi eta
murang kalih teh aya keneh ayeuna ceuk Haji Muhyiddin. Ke heula Kang Haji, urang teraskeun dongengna teh wengi enjing wae. Ayeuna mah kabujang waktosna seep. Waktosna sauna teh pamiarsa kabujang seep. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.